Sampurasun Pranamitra. Nebangkeun ieu kula ngaranna cepot badanaya. Salah. Badanaya mah bapak urang. Kuring mah ngaranna cepot si ganteng beri prima. Tah gitu. Aduh kala itu pandangan kuring teh nutup panderarai. Tah ini mah tadi mah isin abi teh malum ari cepot ya. Kumahanya kadang era teh kadang wanian. Kieu pala mitra ayeuna teh kan keur usum virus corona. Nah, cik urang taros ka dunungan kuring nyaeta juragan Dipatikarna. Yuk juragan. Tadi juragan. Aya naon cepot ngageroan kaula. Muhun juragan, abi teh bade naros ari virus corona teh naon eta teh juragan abi mah teu ngartos. Nyaeta atuh cepot ari virus corona teh nyaeta virus anu bahaya salam dunya ayeuna teh. Uluh, kuning bahaya eta teh. Para mitra, tah kunaon? Kumaha urang supaya teu kena ku virus corona? Cik juragan pangilaskeun ka kuring lah. Nya kieu cepot lamun urang hayang salametina virus corona kahiji kudu cuci tangan nu bersih pake sabun omat ulah make odolnya cuci tangan teh kadua lamun bersin tutup hidung katilu cicing ngejedog di imah tong kamana hayu we ulin kumpul tah kitu nu penting namanya omat jeung unggal poe kudu moyan tah kitu pamirsa kitu beningannya jadi urang teh kudu ngajalankeun aturan tadi adik kitu mah kuring deuk moyan we unggal poe keun we hayam kuring manu bangkok cenah di imah kuring anu moyan kitu juragan lain kitu cepot mah nya ari hayam di imah ari maneh moyan sugan mah maneh teh hayam ipan tadi cek juragan cenah kudu moyan nya moyan mah sawaktu-waktu di jam 8 nepi ka jam 11 cukup sakitu bae. Nya tuh tah kitu tuh pamirsa ayeuna mah urang ngajaga diri supaya urang ulah kena ku wabah corona. Kitu pamirsanya hayu sampurasun sadayana dadah merdeka. Berat.